Nu kahiji masak lauk. Urang di dieu nyandak bahan kadaharan, hayam goreng, tempe, tahu jeung sambel. Di dieu urang mesek bawang pikeun saos cabe. Teras kadua, urang masak sangu kalayan jumlah jalma di dinya. Saterusna, sanggeus hayam geus ngaliwatan proses ungkep jeung digoreng, hayam teh diayak. Sanggeus asak sangu dina panci, urang pindahkeun sangu ka tempat anu leuwih gede. Pikeun tatakan tuang, urang ngagunakeun daun cau, anu jadi ciri tina cucurak. Tong hilap dibersihkeun heula ku elap. Sanggeus masakan asak, urang bagikeun rata, nu kahiji nyaeta ngabagikeun sanguna. Sanggeus eta babagi lauk. Teras tong hilap ngadoa sateu acan tuang, sabab cucurak ieu sami sareng tuang biasa. Tapi anu ngabedakeun nyaeta cucurak anu dilakukeun ku jalma rea sareng ngagunakeun hiji hal. Allahumma barik lana